Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Muhammad Pasha Simkuring Kiwari kelas 12 jurusan Kehutanan baris midangkeun praktek kaulinan budak baheula di Sunda nyaeta paciwit-ciwit tutung. Ieu mangrupikeun pancen pangajaran basa Sunda. Wilujeng nyakseni. Mimitian posisi pamain ngebentuk lingkaran masing-masing ngempatkeun salah sahiji leungeun dina posisi telengkup di tengah lingkaran. Saling nyiwit pemain kadua nyiwit tongong leungeun pemain lingkaran, pemain katilu nyiwit tongong leungeun pemain kadua. Jeung eta terasna nepi ka sadayana leungeun ngabentuk tumpukan jeung saling nyiwit. Salama pemain sadaya pemain nyaeta nyanyi lagu paciwit-ciwit tutung sami bari nyanyi paciwit-ciwit tutung si lutung pindah ka luhur atawa si lutung pindah ka tungtung. Nalika ririk si lutung pindah ka luhur, tungtung dinyanyi leungeun anu aya dina dasar tumpukan pindah ka luhur pikeun ngagantikeun posisi leungeun anu paling luhur. Teras nyiwit deui tah meureunnan terus we nepikeun ka luhur tah eueuh aya aturanna da meureunnan teu aya aturanna terus we eta nepikeun ka luhur nepikeun pemain anu kahiji apa anu kadua nyerah tah eta nu eleh. Sakitu we nya ti sim abdi mah. Sakitu nepi ka hatur kirang langkungna neda dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.